urang oco aya cenah neni aya neni. Oh si Imas aya. Oh, Nur Nur. Oh, si Yoyoh Yoyoh. Oh, En aya si En. Pangharepna cu En mah nya. Ai kunaon ngaran si En eta lalintuh awak teh nya. Kadua ngaran Dewi lintuh. Oh aneh aing mah tanggal Yandi di mana mah leutik awak Yandi mah. Tapi alhamdulillah ieu Kang Yandi boga majikan subur kieu coba lamun tibalik berarti kan eta tertekan. Ieu mah sabalikna berarti Kang Yandi nu tertekan ieu mah. Barokah kabehan amin. Wih Masya Allah tabarakallah mudah-mudahan sing areling kabehan. Lantaran urang kabeh hayang salam. Hayang kabeh ge salamet mah sanajan urang hirup beuki ngacaprak. Atuh ieu urang hirup teu beres kabeh betul. Encan can pati beres urang ieu hirup kabehnya. Komo katurug-turug penting ieu manggil aing da atuh beuki kacrut bae ieu mah. Gitu. Tak ka abu ngaji mah karak caang hate gitu. Kuring mah rumaoskeun rumaoskeun kuring mah. Kiai atuh lain. Kiai lain. Ajengan lain. Ustad atuh lain. Naon cek Dewi atuh keur bisnis bae ieu mah aing mah. Gitu. Atuh Bo cangkel lamun cangkel berarti orang sak jam wae cangkel encan atuh bari nyorongot atuh encan menyorongot wawuh henteu ka aing aneh ieu mah ieu budak diharam jadah dasarna ge atuh wawuh henteu naon henteu ka nyorongot atuh komo ka salakina Pak Abu ieu mah sia teh nya kapolseknya tong macam-macam ya kapolsek bedil sia engke macam-macam mohon izin Pak Kapolsek mohon izin terkait acara malam ini kira-kira sampai jam berapa ngajedog emang siapa majikan Kapolsek kumaha ngawakilan Kapolsek mun asa ku heueuh cicing heula yang ditanyakan beliau kenapa yang menjawab aja naon hubungan Kapolsek jeung neni naon Pak Kapolsek ai Kapolsek bisa ngomong henteu sih Pak hanya cicing aing laporan heula cicing gitu Pak Babin Pak Babin iya Pak Babin eta babi sa udud be tadi la ilaha illallah. Tapi kan sama ya Pak? Oh iya baik kalau begitu. Cek babin sa, ih nan urusan aing nu mayar lain aing cek babin sa. Kumaha ce Dewi dia? Bo cangkel. Encan. Tunduh. Kesel. Setu boga rasaan meureun. Pak tuh mata aing mah hayang nanya ka lalaki heueuh sidik araya jelemana tuh atuh ngepluk udud jelemana ngopi seruput giliran ditanya ngulah bae kitu aneh aing lalaki mah ih di mana-mana eta ceuk lalaki mah kitu unggal pangaosan ditanya atuh kitulah mata aing mah jarang nanya lalaki atuh kitu ditanya la yamutu wala yahya teu paeh teu hirup atuh model eueuh ge model Cidewi nyalokan salaki teu tilu kali macan ngaliuk eta ya kudu bari molotot ke tilu kalin gitu cangkel encan ya supaya urang leungit cangkel leungit tunduh leungit kesel leungit kapusing Allah ngalungsurkeun ketenangan hati urang kabehan amin siap maca sholawat siap mari kita hibur hati kita yang sedang gundah gulana dengan lantunan sholawat teruntuk Ibu Dewi dan Kang Yandi terutama yang happy birthday to you Zeskia Vanessa Radisti Jessica atuh maklum cuma maklum teruntuk nuju milad mudah-mudahan sing jadi putri anu salehah siap dikompakeun oke saya kasih clue-nya
Ya Imam ar-Rusuli Ya sanadi anta babullah anta babullahi mu'tamadi Ya Imam ar-Rusli ya sanadi anta babullahi mu'tamadi fabidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khud biyadi ya Imam ar-Rusli ya sanadi anta babullahi mu'tamadi fabidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khud biyadi qasaman bin najmi hina hawa bal mu'afa wa saqim sawa fakhlu'il kawnaini anka siwa hubba mawla al-urbi wal-ajami ya Imam ar-Rusli ya mana suaranya Bu? Anta babullahi mu'tamadi fabidunyaya wa ya Rasulullah khud biyadi qamarun 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 sidna nabi qamarun wa jamil wa jamil wa jamil sidna nabi wa jamil qamarun 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 wa jamil wa jamil sidna nabi wa jamil masih semangat? Itu biasa BCN jalangap gitu. Masih semangat? Masih. Kenapa yang belakang enggak menurutan? Hei. Kunaon tukang tepi piluan? Teu bisa. Panjang teuing. Arek nu babari. Nu babari arek. Nu babari. Nu babari. Nu babari. Tuh dua. Tuh dibere nu panjang teu nurutan. Dibere nu eta cungar cengir. India nu mana? Anu babari mah ieu. Hah?
angsuran. Masih semangat? Oke, kalau masih semangat, Pak Babin, Pak Kapolsek, mohon izin ya. Ini karena kalau sama ibu-ibu ngaji tidak bisa langsung to the point. Karena ini adalah sifatnya tablik. Kalau tablik tidak ceria atau enggak hiji ibu-ibu hayang kiih. Tapi aneh kiih nanti diibah tuh balik deui. Gitu. Pokoknya ibu-ibu mah nu penting mah rame, urusan ngerti nomor 17. Gitu. Siap sholawat lagi siap? Ini lampu bisa dimatiin enggak? Enggak. Oh, tuar we tuh tanata. Tang etanata. Kalau tidak bisa dimatiin ya enggak apa-apa. Tapi mohon yang bawa HP, ya, yang bawa HP, laki-laki ya, Bapak yang bawa HP tolong hurungin HP-nya. Oh, nih, nah, sok nyalain flashnya, siap? Ya, ya, dulu, ini yang ada flash, kemana dulu? Nah, senterna hurungin. Sok, kade. Tong nyorotan banget batur kade. Sok. Siap? Clue. He 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 he. Ngajedog ulah aing si poho. Ha 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 ha. Ho ho. Yang ini mohon dimatiin juga kecuali panggung. Ya, atuh panggung di pareman beungeut aing teu kadolo. Nah, siap? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Semua Allahumma sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahil salatan jaimatan bidawami mulkillahi. He he tuaga he he kekasih kita Nabi Muhammad, idola kita siapa? Dambaan kita, teladan kita Nabi Muhammad. Sholawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua, selalu rindu. Datanglah wahai sang kekasih
siap. Hehehe. Tuaga. Hehehe. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Di antara ratusan ibu-ibu yang paling tarik adalah CEN. Mudah-mudahan CN pangheulana asup ka surgana. Tapi ulah kapaeh. Mudah-mudahan maca sholawat dibagjakeun hirupna. Maca sholawat digampilkeun jalan kataatanana. Disabarkeun nampi balaina. Da kitu ari hirup mah. Nyebutnya hirup mah moal leupas tina ujian. Urang hirup di dunia teh keur nampa ujian. Ibadah urang mah ku narima ujian. Mantak ulah aral subaha ulah mantak riweuh hirup teh sebab urang mah hirup ke Allah diciptakeun teh liyabluwakum ayyukum ahsanu, supaya di antara urang nu hirup nu hirupnya nu hirup saha nu pangalusna amal. Nu hirup teh rupa-rupa. Aya nu hirup dibarengan ku ilmuna, aya nu hirup dibarengan ku jabatanana, aya nu hirup dibarengan ku hartana, aya deui nu hirup jabatan mah teu gableg ngan si eta mah gede tanaga, aya pek ajul ridho Allah, pek sanajan ukur ngahurungkeun lampunya cek gitu. Ajul ridho Allah naon nu aya dina leungeun urang dina awak urang pake wasilah keur neangan ridho. Lembur naon ieu teh? Gunung gede aing ada gunung teh ada ringgis aing mah. Tukang son aya kopi nang can eueuh ge daguan we daguan sugan engke kadange kudu hajat atuh cenah eueuh teu meunang kopi berarti kumaha beungeut. Apan aing mah aya kopi mah enggeus cing tah cing rokona aya acan deui wae ih aing cedewi acan cenah kade ieu acara moal sukses lamun eueuh jasa sound system gitu. Ih pangarsa abu nembe waduh pangarsa abu nembe naon teh laguna kumaha teh laki meureun. Apa tadi saur pangarsa guru urang abu tuh barokallah barokah. Coba lamun teu make sound system atuh pegat ti koro batur. Mantak kade cedewi ulah nyapirakeun tanaga baturnya gitu. Tinggal bisa can aya kopi, bisa salah mencet. Masih salah mencet kayak aing ngomong jika di jero guha engke kumaha. Gitu. Mantak yeuh kade ulah nyapirakeun. Bu. Lembur naon tadi teh? Gunung. Pain bedil di dalam negeri lain. Cacing heula geura aing sok poho ih aing. Sok ngagigimbangan. Atuh loh nyawer. Cicing. Oh, engke. Mudah-mudahan maka dengin kuku. Ih, di mana-mana ge ku bager. Kumaha apa ku bager teh naon? Atuh moal jadi ku lamun henteu. Engke we urang buktikeun lamun pakuwu nyawer berarti ngan lamun pakuwu teu nyawer teu bogaeun teu boga dedengean. Orang gunung gede teu lalaki henteu bikang
naon sadari pan aing keur nyinden cicing barak kaya ning eta babari nyinden pugu aing diajar hararese hi ari nyinden jeung ngaji mah beda aing ngaji mah ieu teh kudu jelas gitu aing ngaji mah kudu jelas aing nyinden mah sorat teh justru kudu dieumeum sorat teh digayem pan aing nang diajar di si Manyar nya ti Manya si apa si Manyar entah ih teh nyahoeun sia mah teu boga kanyaho sia mah eta sinden legend we di Ciamis si Manyar ngaranna mah Cetating ngaranna mah nya eta guru kuring dina sinden mah jang ustad ari nyinden mah beda jeung ngaji aing ngaji mah kudu jelas huruf teh kudu jelas gitu makharijul huruf teh kudu pas ari justru sinden mah sorat teh digayem cek aing digayem matak urang gunung gede kapan digayem Aisyah anjing surikun tuh ih eta teh lamun atuh ti tadi ge lamun kuwu boga ceuleuh mah geus nyawer ti tadi ge gitu teu lalaki henteu bikang henteu beunghar henteu miskin teu rakyat teu pejabat henteu cacah henteu menak aduh ala ieu pada urang hirup ku melendang di alam dunia nampi pancen tidak numaha heman sok nu jeung sarikeun aing ka hareup ka dieu sok ka dieu euceuk geura ka dieu ka dieu nyina beuteung kiih geura euceuk mah puguh aing teu puguh rasa ieu matak aing diuk bae kunaon tuur norok tok teu puguh rasa ka polsek kudu dibijakeun mah ieu aing hayang kiih lain cek tadi ge hayang dahar meureun gitu pada urang kabehan nampi pancen supaya di antara urang nupang alusna amal nu boga harta ku hartana nu boga ilmu ku ilmu na nu boga tanaga ku tanaga nu boga jabatan ieu ko jabatanana aduh alah ieu kumaha carana sangkan manfaat sebab ari jalma nu pangalus nama lain pabuk lah nyerikeun lah nyerikeun ari jalma nu pangalus na lain jalma nu pangkasepna dengekeun tukang sound system cungar cengir haram jadah lain jalma nu pangkasep dan lain awe nu panggelisna lain nu pangabeungharana lain nu pangpinterna lain nu pangluhurna darajat lain nu pangluhurna pangkat tapi nu pangmanfaat angfa'uhum linnas jalma nu pangalusna nyata jalma nu manfaat keur sakabeh jalma matak ece jabatan teu boga harta teu boga kalaka ece ngarap-ngarap BLT heuh naon atuh manfaat urang hirup naon manfaat urang hirup ku tatangga teu karasa ku dulur eueuh piraku ku anak oge teu karasa ye urang teh sanajan ku batur teu karasa manfaat hirup urang atuh ku anak sing karasa dengein ulah cengar cengir dia dengein sing aya bawaeun balik kan dek baik wae sadari mah tapi sing aya bawaeun balik matak nanon los bawaan sendal batur bawaan kan itu naon manfaat hirup urang ieu meni eueuh karasana minimal ku anak utamina lalaki saha sebab ari lalaki teh ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ari lalaki teh qawam pamimpin naon cenah
ayeuna rek kumaha mimpin rumah tangga, rek kumaha mimpin lembur, lamun hate urang ge poek sarua. Pak, tuh. Rek kumaha urang Pak nyaangan rumah tangga, lamun hate urang poek. Rek kumaha urang mimpin rumah tangga, nyaangan rumah tangga, mimpin dina kesatuan, mimpin anu dipancen ku urang, lamun hate urang poek. Ayeuna ibu rek nyaangan anak kumaha, hate ibu ge anak oge rek bakti kumaha kanu jadi kolot, lamun hate anak matak hiji kewajiban kolot cedewi mana bapana mana aya ieu Kang Yandina aya geus bidakeun tong ka mana-mana gitu yi aing mah hariwang atuh geus lamun ngondang eueuh teu kadeuleu aing sok hese balik eta. Mata kewajiban kolot teh sakurang-kurangna hiji nyaeta maparinan nafkah. Aya nafkah kabagi dua. Hiji nafkah zahir, dua nafkah batin. Nafkah naon cenah? Hiji nafkah, dua nafkah batin. Nafkah zahir dina eusi beuteung naon ngaranna? Tuangeunana geus ceuk bahasa lagi nama aya sandang, aya pangan, aya papan, aya naon deui? Sandang, pangan, papan. Ari sandang naon? Anggoan. Ari papan? Imah, bumi. Ari pangan? Tuangeun. Tina tuangeun tina pangan. Eta teh disebutna teh masdarul hayah cedewi. Naon cenah? Naon cenah Pak? Enggak antep. Cek aing kitu bapak-bapak ngadagleg. Eueuh. Eta. Ari pangan teh tuangeun teh eta teh disebutna masdarul hayah, sumber kahirupan. Dohirna sumber kahirupan teh tuangeun, syariatna tuangeun, hakikatna sumber kahirupan teh ilmu mantak hiji kewajiban kolot cumponan cukupan tuangeunana oge cukupan ilmu sebab teu cukup ngalaksanakeun nyumponan napakah dohir napakah batina oge kudu loba kolot ngan ukur fokus kana nyumponan napakah dohir tapi poho kana nyumponan napakah batin. Afatuslihu dhahiraka wa tufsidu batinaka. Nah anjeun hei lalaki ngan ukur nyumponan napakah dohir sementara teu nyumponan napakah batin nepi ka ari awakna diurus nepi ka awakna jebrag lengkahna awakna jebrog lengkahna jebrag buluna jabrig laras tapi geuning napakah batina dipopohokeun maka para dohir nya eta teh sangu atanapi cek urang ditu mah kejo naon cenah sangkan aya kejo berarti kudu ngejo para batin nya eta ilmu sangkan aya ilmu kudu mantak ngaji penting ngejo teu ngaji sasar teu ngejo lapar teu ngejo teu ngaji modar sakaya deui teu ngejo teu ngaji modar lamun aya kolot ngan ukur fokus ngurus dohir nya ari kebutuhan jasmani nama dicumponan tapi kebutuhan jasmanina teu dicumpot kebutuhan rohanina teu dicumponan maka famisaluka perumpamaan kolot seperti kitu adalah kal majdumi labisa siyaban jadidatan wa yakhruju minhu fil batini al qaihu wasodid kolot ngan ukur nyumponan napakah dohir poho teu nyumponan napakah batin nya berat sabelah ngaranna maka perumpamaan seperti kitu teh anjeun make baju alus make baju anyar padahal dina kulit anjeun ngaracak malacah getih jeung nanah
jika nu sehat jika nu ecreg padahal gering maun sebabna sebab gering awak kadulu naonana geringna tapi gering batin gering hate hese boro-boro batur urang ge urang ye nu gering hate teu nyaho urang gering hate hei urang teu nyaho pada tamu ece nyeri awak lamun dohirna gering atuh kadeuleu payangkad poyongkod betul kalau siapa purangas puringis hi pugu aing geus 2 poe nirisan leres tuluy ece teh datang ke dokter kenapa ini dok badan saya suka ngilu ih atuh teu milu mah jedog di imah tuluy ece teh bareuh pipi kunaon nyeri huntu sakit gigi datang berobat ke dokter gigi cek dokter kenapa ini dok gigi saya sakit ya kalau suka mah atuh terusin cek dokter gering dohir loba jalma buru-buru tatamba tapi gering batin saeutik nu nyaho saeutik nu sadar boro batur urang sorangan teu sadar leres sok teu da lolobana mah urang eta nuduh teh ka batur lain ka diri matak yeuh urang gunung gede gerak beberes memeh diberesan ih kalah seuri gerak beberes memeh diberes geus ulah ngucik-ngucik wae dosa batur da dosa urang ge leuwih ged ulah hantem wae nyolekan ngorehan dosa batur buat teuing dosa urang nu naon nu leuwih gede si itu manu kadeuleu salah ku urang meureun keur sibuk tobat tapi urang ayeuna kalaka sibuk ngomongkeun Cedewi kade nya bisi aya tatangga ece Dewi nempo tatangga keur ngariung nya tatangga teh keur ngariung kadeuleuna teh meniram tapi aneh eueuh sora heuh matak Papa Binsa cirikeun lamun Papa Binsa neuriungan ibu-ibu ekspresina rame tapi aneh eueuh soraan sidik teh eta keur ngomongkeun batur semakin senyap suaranya dipastikan informasi nu keur disampaikeun 99% akurat heuh matak babinsa jeung kapolsek bisi neuleuk emak-emak ibu-ibu ekspresina kawas kieu ya sidik eta teh keur ngomongkeun batur datang deui Cewati aing 2 minggu Cedewi ngapakeun lagi yeuh atuh heuh aing kelatihan jeung si eta tah malah anak dicarekan ku pajikan aing keur latihan jeung si eta umpak hayang pas kitu hayang ngepas maksudna kitu atuh heuh aing nyaho tablik zaman kiwari atuh teu eueuh teu rame nyaho aing ge saheng balik di dieu teh ngahiang ceuli aing ngomongkeun pasti eta aing keur latihan jeung pamajikan ditepak di tukang eueuh gawe cek pamajikan ih aing ngali horeng pamajikan di tukang ih cak aing eueuh gawe kumaha pugu ieu pagawean aing kitu atuh naon kikituanan cicing cak aing ieu aing reka manonjaya kitukeun ieu reka gunung gede naonna kitu cicing moal nyaho piduiteun cak aing ih teu nyaho kapan sahur pangarsa guru urang pangarsa abu naon tadi teh sa Abu Yana mohon pangarsa guru urang pangarsa Pak Kiai Abu Yana wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila ulah wani-wani ngajual beulikeun ayat-ayat Allah ku barang anu sapira tong wani-wani ngajual ayat-ayat Allah ku perkara anu murah teu meunang aing geus kumaha matak Cedewi tong ngamu murah ka aing ieu ojo mah balik deui hiji kade setiap muslim setiap jalma rek muslim rek non muslim pasti ngarepkeun anak anu
cek bahasa urang mah soleh gitu kan, teuing cek bahasa maranehna nama naon anak yang berbakti gitu lain bahasana naon abror naon bu hayang boga anak abror hoyong maka cumponan hiji napakah dohirna naon tadi teh pangan tuangeunana ulah padu mikeun kolot nu hayang boga anak soleh ulah padu mikeun eta tuangan dahareun inumeun pakeun anu dibikeun ka anak ulah padu mikeun kudu puguh sumberna di mana sumberna nu penting urang teh naon halal naon cenah halal cedewi engke bejakeun ka Mang Yandi sok nyebut naon akang atau bapana nyaho aing ge pasti bapana dah bapana heeh akang naon nggak sampai berangkat deui heeh ih menisok boro-boro ayo geus kumaha teu atul-atul acan eta sia masuk hararese diajak henteu Kang arek berangkat deui emang ih rek berangkat itu bos geus nelponan bobojo akang naon Kang naon ulah sok padu mawa ka imah duit aya kitu ya nyai teh jeung barudak teh sanggup menahan lapar sanggup menahan haus tapi nyai jeung anak-anak tidak sanggup menahan api neraka awewe nu gagah eta kitu ce bejakeun ka salaki ulah padu mawa ulah padu bikeun lantaran innal abda layak dipuluk matal haroma fi jaufihi ma yutaqabbalu minhu amala arba'ina yauman hiji hamba hiji jalma wani ngalungkeun dahareun kana jero beuteung sanajan sahuap sanajan sacuil sanajan satetes maka cukup dahareun anu asup ka jero beuteung eta tina ladang haram ma yutaqabbalu minhu moal ditarima amalna salatna puasana zakatna amal hadena pokona nama moal ditarima ku Allah nepi ka iraha 40 poe 40 peuting. Waqala aydon man akalal haroma saha jelema anu wani ngadahar barang haram asot jawarihuhu sya'a am aba saha jelema anu wani ngadahar barang haram maka sakabeh anggota badana bakal ngajak maksiat ka Allah hasratna gairahna moal daekeun diajak taat ka Allah tapi condongna kana maksiat matak ulah aneh ka lamun pamajikan teh teu ngadenge ka salaki diomongan ku salaki kalah malikeun ulah aneh lamun anak-anak urang ayeuna teu ngadenge teu ngawaro ka omong kolot daripada ngawaro kalah ka ngalelece kalah ka naon ngayehkeun ngalawan ka kolot teh malikeun anak kiwari mah naon sababna boa eta tuangan nu dibikeun ku urang teu bersih naon cenah lantaran saha jelema anu ngadahar barang haram sakabeh anggota badana leungeuna sukuna hatena otakna kabeh jeung kulit-kulitna jeung bulu-buluna bakal ngajak maksiat ka Allah matak hararese datang waktu salat ge harares harehar matak ieu mah kunaon neuleuh anak teu ngaji ih jongjon we kolot teh jongjon eueuh kahariwang kana akhirat teh tapi aneh kana sakola manehanan dianturkeun ai ka sakola mah isuk oge geus barang bang bereng eta ceneni isuk-isuk geus kana motor Mio cek ka mana atuh ieu rek ngajajabkeun si Fuad ka PAUD kana akhirat mah eueuh teu jongjon eueuh teu hariwang teu sieun teu linu teu lingsem hate teh tapi kana dunia mah urang teh hariwang lantaran eueuh mikirna lamun maneh teu sakola moal boga eta kitu sing tarik sok mun maneh teu sakola moal boga mun maneh teu boga ijazah moal boga pagawe moal bisa digawe lamun maneh teu digawe moal boga lamun maneh teu boga duit moal bisa barang dah lamun maneh teu barang dahar moal bisa ngis naon nu diisingkeun teu barang dahar mah atuh
rek hitut we sang burut-but bo bo mobil ge mobil eta knalpot aya eusian angin namun aya bensinan heeh jelema ge sarua kitu usaha perlu naon madang bisa dahar perlu ame naon bisa ngising jadi urang teh ayeuna teh hariwana teh kana piisingeun wungkul anak teh bisa ngaji eueuh kasieun sugan ece cerik-cerik ti peuting sugan bapak teh ngalenghis Gusti dosa naon abdi nepi ka anak hese-hese teuing ngaji Gusti dosa naon abdi nepi ka anak hese-hese teuing salat coba ece sakola jadi naon atuh sia ceng jadi naon teu sakola deuleuh melaan ece ngelehan dianterkeun ka sakola bekalna ditambahan ku ece nepi ka ku ece sok didagoan di sakola rek nanya aing neni sia pernah teu ece nganterkeun budak ka masjid jawab pernah teu ece nganterkeun budak diseseret ku ece ka madrasah ameh ngaji pernah teu ce Dewi jawab Dewi jangan kau hianati sementara suamimu berjibaku di Kalimantan di ditu dia berjuang mati-matian di sana sampai dia puasa tidak atuh ngajedog heula salaki oco di ditu di pangumbaraan berbulan-bulan dia tidak mampu melihat apem atuh hei lalaki banting tulang siang malam kerja tulang dibanting-bantingkeun melaan naon ce Dewi melaan kacang ulah ke Mamang Yandi Kapolsek tuh melaan kacang sarua Kapolsek babinsa saminggu teu meugih kacang mencret tinyawan aja mah lalaki parasea masih dikeun kacang nyamun si Dewi kudu apal salaki di ditu neangan apakah keur kelangsungan hirup rumah tangga maka kewajibanmu di sini adalah bagaimana anak ini menjadi anak yang soleh agar capek susah nalangsa di dunia seimbang jeung ganjaran isukan di akhirat ulah nepi ka urang di dunia capek di akhirat sacapek-capekna dunia adalah ujian ke urang kabehan tapi urang nalangsa di jero kubur nalangsa di akhirat lain ujian deui eta mah ulah ngomongkeun akhirat nalangsa di jero kubur itulah gambaran urang engke pitempat-teunana nalangsa di dunia mah ujian urang boga kabungah geura syukuran boga kasusah geura sabar ujian di dunia mah tapi di kubur urang di jero di alam barzah susah lain ujian eta mah akibat tina sebab urang lalai hirup di dun mantak ngabejaan ka urang dieu lamun nya karunya ka anak ulah jongjon teu ulah jongjon mantak cek tadi usian beuteung anakku kejo oge usian akal anakku sakai deui usian beuteung anakku naon ku kejo ku sangu ya usian ulah ku kejo ku sangu usian beuteung anakku sang usian akal anakku supaya naon dunia tuntut akhirat siar man aradad dunya saha jalma anu ngarepkeun kebahagiaan dunia fa alaihi bil ilmi cokot usahakeun ku ilmu saha jelema anu hayang ngusahakeun kebahagiaan dunia fa alaihi bil ilmi teangan ku ilmu raihlah dengan ilmu siapa yang menghendaki kebahagiaan dunia raihlah dengan ilmu dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan akhirat raihlah dengan ilmu barang siapa yang menghendaki keduanya raihlah dengan ilmu maka yuk kolot kade ulah wungkul fokus karena mere sangu tapi oge mere ilmu bahkan lalaki iya di lembur di lowong haram jadah lalaki
kulan gitu. Huy hay huy kumaha. Lalaki tak gitu jendol man ye lamun bapak ngupingkeun ieu teu ngalenghis berarti what's wrong with your heart ngarti henteu aing sarua sabarang nama cicing lamun bapak ngupingkeun hadis ieu henteu ngalenghis teu nalangsa berarti imanmu ada masalah hatimu ada masalah berarti that is problem with your life. Understand? Listen to me, okay? What I talking about? Ye, pan kudu ngarti cedewi. Minimal good night, selamat malam. Ye. Good morning, selamat pagi. Good day, selamat ngopi. Good jubar, selamat mandi. Atuh dog, anjing, anjing, dog. Anjing lelempangan, lala dog. Anjing diuk, nagog. Anjing cicing, ngajedog. Salah kita usaha, baled. Gitu. Cek atuh seri mah seri bae. Klon holengrakan aja. Aneh aing mah ibikangnya. Dolo lalaki seri teka ciri lalaki mah. Tuh. Teu kawas haliu kawas ece lalaki mah. Hanya sekedar senyum. Tuh, komo babinsa teu kadeuleuh huntuna ge. Heeh, teuing murag meureun. Babinsa mah teu kacir sebab lalaki mah kalem. Heeh, lalaki mah teu enclek kawas ece. Lalaki mun seri paling tak tandrong euyag. Eueuh soraan. Nah ya ece nya soranya euyag. Ece karunya ka salaki henteu. Yo dangukeun eta salaki ece di pangumbaraan di pausahaan. Yo salaki ece keur usaha deulekeun. Aya insiden salaki ece usaha keur naon? Keur merjuangkeun rumah tangga, keur ngahontal kamuliaan dunia jeung kenikmatan abadi. Melaan jauh-jauh ge anggang di jauh di jugjug anggang di teang. Datang ka lokasi dereng adon balona hiber. Naon talen ujian eta nu kitu. Pira kadar balon ngapung cek ece makanya cek tuh ece mah pikasieun si eta mah nepak tarang ti tadi ge. Ai tapi Allah mere hikmah mana digantian kuno hajat nu nya punya digantian geus coba ngajaja di naon ngahaja-haja dijual leubeung biung payu biung henteu heueuh buat eta ku malaikat bade kitu ke caeutik tah hiber we eta naon soalna hikmahna menang milik tinu hajat mang cukup sakitu eta henteu hah sakitu heeh emang sabaraha hiji nu hiber 10 20 oh ai hijina sabaraha oh tuh enggeus berarti nya heeh arek tambahan deui moal oh sok kadieu heuh kadieu oh sade teu barang balapan sia eta budak leutik pangnyautkeun dompet tuh na meja inilah hikmah nuku Allah ditembongkeun manehna nyumponan kipayah salaki anu mulia nu gagah ai lalaki nu gagah teh lain lalaki nu hao kadua gaplok tapi nu bisa maraban anak pama buat kawin encan can kawin tuh moja kali tuh acan kawin mah kawin encan ai indung aya keneh jadi usaha teh maraban saha tuh sareng mama dulur aya keneh sabaraha tilu ai mama bisi bapak nyandung hiji yo nitip kasih mama bejakeun ieu salam ti kiruhai nya dan nu hajat teh mere 200 angge sarua sarawakeun nah hajung yo sami-sami doakeun tuh nah berkah kanggo jelema anu neangan dunia tapi teu poho akhirat
Allah mere cara ngabubunga hambana anu nyukcuruk jalan akhirat. Saha jelema ngudag akhirat dunia dibikeun, tapi jelema ngudag dunia wungkul akhirat mah moal kabau moal kabawa. Doakeun ta budak mudah-mudahan sing soleh panjang umur. Bo bo saterasna karunya ka anak henteu ka salaki karunya ya dangukeun ieu ye Kanjeng Nabi ya man razaqahullahu waladan naon cenah walam ya'lamhul Qur'an illa kana kullu dzambin ya'maluhul walad ala abihi ngalieu ka lalaki kabehan ngalieu ka lalaki kabehan nieu aya ani no hok ngalieu ka ditu hese-hese teuing la ilaha illallah ih nu teu gabelag salaki ka aing neuleuna jecing tapi nu ngarora nini mah ka ditu kabeh atuh rek naon nini ngileulkeun aing ih aing rungsep aing sarua bo neuleuh ka lalaki ka ditu kabehan hayo gerak geser ka ditu gerak hani no neuleuhna ih kalah melong ka aing sok melong ka aing mah kudu istighfar nu geus-geus ge hayang milu heueuh ka ditu nepona oh salah kira nu mana tawa nu itu onjay so saha jelema rabeng sok rabeng nyaho rabeng teu rabeng teh sok kabehan bareng saha jalma anu dikaruniai anak tuluy teu diwurukan perkara Al-Qur'an maka setiap dosa anu dilakonan ku anak bakal ditanggung ku bapakna sakali deui man razaqahullahu waladan saha geus tong piluhun geus aing moal anggeus ieu saha jelema anu dikaruniai anak ku Allah rek saeutik rek loba rek bikang rek lalaki saha jelema anu dikaruniai anak ku Allah walam ya'lamhul Qur'an tapi teu diwurukan Al-Qur'an teu di papatahan Al-Qur'an papatahan cek urang dieu mah nya teu di papatahan Al-Qur'an teu diajarkeun tentang ilmu nu aya dina Al-Qur'an atau sesuatu nu aya dina Al-Qur'an maka illa kana kecuali bukti kullu dzambin sakabeh dosa ya'maluhul walad anu dipigawe ku anak ala abihi bakal ditanggung ku bapakna matak loba jelema bangkrut teh lain ku sasaha ku anakna ya robbana cek anak urang isukan pak di akhirat khudlana haqqona min hadzal rajul Gusti pangeran abdi cokot hak kami ti ieu lalaki padahal ieu lalaki teh bapakna baheula di dunia tapi di akhirat eueuh kerugian eueuh tipu menipu eueuh konspirasi moal aya isukan mah di akhirat sehingga keadilan ditegakkeun seadil-adilna hatta walau kana ngan ukur bulu nyere atawa bulu awi ditegakkeun komo pucuk sampe sia saat anu ngalaan pucuk sampe dina talajak batur cen nya paingan lintuh ta budak oh sanajan ukur cai curugan kana curugan imah atuh cai tina curugan imah kana buruan batur eta kade ece ih pentaridona awas ih sanajan ece nunda suluh dina buruan batur dina pakarangan batur dina nu kitu teh ngaranna tah heuh dina emper batur teu menta ridona mah teu menta izin awas bisi isukan engke dicokelan ku batur
komo anak nu nyahuan sapopoena ka urang matak Pak bukan sekedar deuleu Mang Yandi mah leungit cek aing ge oh aya keneh heeh aya Mang Yandi lain kunaon aing kunaon so loba ditanya bisi molor atuh batur teu ngarti sabodo meh na pan nu mayar ya atuh karunya nya mayar tapi teu ngarti karunya gitu. Jadi Mang Yandi silakan engkau bekerja di sana tapi ingat satu hal, bawa anak istrimu sampai selamat dunia akhirat, karena nanti yang akan menjadi musuhmu bukan orang lain, bukan orang yang jauh, tapi kata Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum wallahu a'lam bimuradih. Hei jelema-jelema nu ariman, hei urang gunung gede nu ariman, hei lalaki nu iman awewe nu iman, kudu apal maneh, kudu nyaho maneh, kudu rumasa maneh, kudu inget maneh sing inget kade sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuhmu. Eta istri urang Pak, anak urang Pak, nu dipika cinta ku urang Mang Yandi. Dibelaan berang puting ti sirikna Kang Yandi hayang mawa duit ka imah jeung nyaon jeung ngabahagiakeun wae di imah melaan motor gadean mobil cicilan keur melaan anak pamajikan berang kapanasan puting kahujanan nepikeun ka awak pinuh hapuran hirup pararu sing di udah gelising nepi ka gering laja-laja ubaran laja-laja laja-laja barang arek mah sok buruk lah sapotong cek mending nurutan mending stres mending barang hayu so daripada ecet bisa sare engke laja-laja ubaran laja-laja laja-laja aduh pangarsa abu paur isuk teh ditanya cek di mana penting ngaji batur mah di mana acu Dewi macam semua balik lain hohna seteh kade nu kudu digaris bawahi eta Mang Yandi sekedar beteng sebeh sanajan ku Mang Yandi teu dikiriman beas insting manusia bertahan hidup dia akan berusaha semaksimal mungkin tapi ilmu lamun ku urang teu diniatan teu diikhtiaran moal aya jelema takwa moal aya jelema soleh tanpa dididik tileutik sementara anak urang pamajikan urang teh kumaha nu mimpin kumaha nu ngasuh ulah nepi ka Mang Yandi bangkrut di akhirat gara-gara talobeh gara-gara ceroboh lalai abai kana kawajib. Maka sebagai seorang lelaki jadilah kudwatul hayah suri teladan dalam hidup gampang jeung batur jeung anak we pamajikan telepon ti Kalimantan kirining hello atuh biasa HP mahal pan biasa HP iPhone gitu halo cek Kang Yandi nya ayang beb gitu woi woi aya naon mak ya si papa nelpon kumaha cek Kang Yandi ma atau salat encan gagah eta lalaki nelpon pamajikan pangheulana nanyakeun salat gagah cek aing mah terus terang bae gagah lain kieu halo ma kumaha geus dibayar Bang Emok enggas
itu. Ento kami mah teu urusan jeung Mang Emok. Heeh, henteu urusan Mang Emok mangan eta tukang paket eureun-eureun. Ngaku Dewi teh. Oh, atuh nepi ka jadi CS jeung tukang paket atuh. Ka mana wae. Jeung tukang paket. Aing mah hernek eta nu leuwih Kang. Aya ka tukang paket someah, aya ka salaki jemedad-jemedud. Haram jadah tanu kitu ngaranna. Tuman. Jadilah qudwatul hayah. Anak rek diajar ti mana? Sebab indung bapak teh adalah madrasatul ula, sekolah pertama untuk anak. Sebab bisa itu karena biasa, bisa itu karena biasa. Mata kunaon di pesantren anak-anak cenderung berubah karakterna itu karena kontinuitas. Naon cenah? Naon hartina? Geus kitu pokona sebuting. Itu karena di pesantren mace ayat tuluy tumuluy dibiasakeun unggal poe subuh digugubrak tuluy cina salat subuh beres subuh teh teu molor deui pan tuluy ngaji unggal poe kitu jeung kitu datang lohor digembreng deui ku pengurus datang asar kegembreng deui ku pengurus datang maghrib kegembreng deui ku pengurus tuh matakna loba eta anak urang nu anyar-anyar masantren pasti balik ka imah teh balas dendam molor we pasti. Lantaran naon atuh ada di ditu na digemblengna kitu tapi lila-lila akan tumbuh tina naon tina ilmu nyangan hate dia akan merasa bahwa salat itu bukan beban tapi adalah salat kewajib sebab itu adalah sarana kita untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Matak Cedewi di dieu contohan aranak. Contohan anak-anak Cidewi jangan sampai dia melupakan jerih payah orang tuanya terutama bapaknya. Itu. Jangan sampai anak-anaknya lupa bahwa bapaknya di sana menanggung penderitaan, menanggung malu, bahkan henteu nepi ka hiber mah nya henteu. Iya. Bahwa Kang Yandi di sana dia menderita sampai pun dia menahan lapar urang kudu apal Cidewi. Mang Yandi oge sakalieun di imah mah di dieu contohan barudak contohan supaya budak teh sing bisa nyonto ka urang lamun anak urang teu bisa nyonto ti urang sebagai kolotna erek ti saha deui Mang Yandi piraku KRT mah pupeurieun Mang Yandi di ditu di Kalimantan teu bisa nyontohan ka anak sakalieun di imah mah jadilah qudwatul hayah jadi suri teladan hirup. Ngong adan teh kadenge adan buru-buru kolot teh rikat nyontoan anak lain ka masjid hayu jeung bapak mah capek karak datang aya nu kitu bedil kumaha tuh Kang Yandi kuduna lamun adan kadenge tadi pesantren Allahu akbar ieu urang gunung gede keur di kebon ge ti buburanjat lompat lantaran boga kewajiban salianti salat nyontoan nu jadi anak lompat ngabeutit ka petot-petot eta lompat di kebon eta si Aki ki ka mana Aki kuli macul di sawah nini kuli ngore di kebon barudak arulin di galengan di baledogan ku letak curumut curumut tapi ngadenge adan lumpat ti kokoseh tinon ti poposeh ka petot-petot sebab ingat boga kewajiban selain ti salat oge nyontoan anak rek mawa anak ka masjid oge rek ngajak anak salat cedewe teh imah mata kama qala syahrukan wa kajol. Peci baju sarungna bikeun jeung sajadahna peci baju sarungna bikeun jeung sajadahna kolot nu pangheulana budak nu kangeunana peci baju sarungna bikeun jeung sajadahna
mukena amparkeun sajadahna geura pake mukena amparkeun sajadahna tunda heula hapena ibu nu pangheulana geura pake mukena amparkeun sajadahna. Coba unggal poe ece ngirim budak ke pesantren ka madrasah ku ece dikirim tuh ku ece diwurukan di imah atuh contohan contohan budak lapar neangan mesing teu dibereke joge ku ece tapi salat hesek lamun teu digembring hesek lamun tarbiyah di imah mata kudu aya tarbiyah di imah teh supaya budak urang terbiasa emut karena kewajiban mereka sadar bahwa mereka hidup bersama orang tua yang taat orang tua yang soleh teu kudu dibejakeun ieu teh kasolehan henteu engke proses anu naon anu ngabejakeun bahwa salat itu adalah kewajiban seorang hamba kepada Khalik. Unggal poe ku Cedewi gitu neng hajung mah kamana mah peci baju sarungna beken jeung sajadahna bapana dihareup Kang Yandi eceuna sarua geura pake mukena amparkeun sajadahna lain ukur neng salat ayo mak mamang heula yeuh keur kesangan mama kesangan kakelek-kelek mama deula yeuh lain kitu ceuk leuheung eta mah kitu imah henteu ngong adan geus rek jam 1:30 can salat keneh wae hantem we kieu ngorekhap atuh ulah kurnitah wae kalah kahare kolot ngorekeun HP isuk nepi ka sore aya nu kitu heueuh sok aya nama makna kieu sarua salakina ge gitu budak oge kieu indungna dina sofa bari nyang heuy budak atuh anteng nyekelon we scroll Cocomelon welcome to the Mobile Legend attack fire enemy modal parupa eta kaulinan rupa-rupa baheula mah urang zaman leutik ceuk borora aya nu kieu nya eueuh matak budak baheula mah tempo awakna bugar da kaulinan teh pecle naon deui naon deui nya gobag bo cueen udag-udag leres teu barudak rek memeh ngaji teh pandampeu heula gobag heula hareupeun madrasah hareupeun masjid laras tuh mantak pakuwo ibu molor henteu mata ku pakuwo ilikan ieu masjid mana ieu anu carang ti barudak leutik masjid mana ieu anu carang berjamaahna tah RT 3 bekukeun BLT na gitu mana ieu masjid anu carang berjamaah tahan heula BLT na itu non ieu BLT teh turun sia teu berjamaah ai BLT rikat sia mah ai salat telat dah gitu mantat yuk urang kabehan sing sadar sieun bisi anak urang teh jadi musuh urang di akhirat lain cek abdi cek Allah subhanahu wa ta'ala mantak geraya dangukeun geura cek kauntungan anak diajar Al-Qur'an diajar agama we geus nya ngartinya kauntungan anak diajar agama teh kieu waqala Abu Sa'id Al-Khudri parantos ngandika saha Abu Sa'id Al-Khudri man 'allama ibnahu au ibnatahu syai'an minal qur'ani falahu bikulli dirhamin a'tahu lil muallimi waznu jabali uhudin heuy saha jalma anu ngajarkeun ka anakna atawa anak lalakina atawa anak awewena nya perkara tina Al-Qur'an ece ngawurukan Al-Qur'an ece ngabiayaan anak supaya diajar agama diajar Al-Qur'an memahami
kandungan-kandungan nu aya dina Al-Qur'an, memahami perkara-perkara anu diwajibkeun ku agama, maka setiap dirham anu dibikeun kanu ngajarna eta bakal ku Allah dijadikeun saukuran gunung Uhud. Naon cenah cek? Sapeserna teh bernilai sagede gunung, sabeung berat satimbangan gunung. Bayangkeun ece ngebiayaan anak masantren, anak sekolah, anak kuliahnya, anak nu diajar, setiap biaya nu dikeluarkeun ku ece teh bakal ditaker ku Allah sabeung berat ukuran waznu jabali Uhudin, saberat timbangan gunung Uhud. Wa idza kharaja sabiyu, jeung di mana-mana keluar saha eta budak mimbaitihi ti imahna ilal kutabi ka sakola boh ka madrasah boh ka pasantren, jeung di mana-mana anak urang keluar ti imah urang reka mana rek diajar, reka mana reka madrasah, reka mana reka pasantren, reka mana reka sakola, maka yaksurul khairu bakal loba kaalusan fi baiti walidihi, bakal loba kahadean Allah mikeun kahadean di jero imahna eta budak. Bo anak ece indit ka pasantren, anak ece indit ka madrasah, anak ece indit ka sakola milari ilmu, maka Allah bakal merek kahadean anu loba di imah. Amin. Amin. Wa yakillu syarrufihi, jeung Allah bakal narik, Allah bakal nyaeutikeun kah gorengan nu aya di imah urang. Nu aya di imah indung bapakna eta budak nu keur diajar bakal ditarik ka gorenganana. Nu mantak ulah aneh eta budak masantren teu weleh kabiayaan, eta budak nu sakola teu weleh kabiayaan. Laras teh? Itu karena Allah ridho ka jalma-jalma nu neangan terutama ilmu agama. Wa yahrabu syaitanu minhu, jeung setan bakal ngajauhan ti imah urang. Bo setan teh laleumpatan ngajauhan lantaran imah urang ruhai ku rahmat Allah. Imahna ruhai ku rahmat Allah. Bahkan lamun imah urang hayang leuwih ruhai deui ku rahmat Allah, aktsiru min tilawatil qur'ani fi buyutikum, aja ku ece salaki, aja ku ece anak ngarariung di imah teh naon? Iqraul Qur'an, maca Qur'an. Naon sababna? Teu kapati-pati jelema nu aya di jero imah maca Al-Qur'an eta di imahna, maka yakillu khair naon? Yakillu syarruhu, bakal saeutik kahadean. Wa yaktsuru khairuhu, bakal loba kahadeanana. Atawa sabalikna, lamun ibu jarang maca Quran di imah, yakillu khairuhu, saeutik kahadean imah. Wa yaktsuru syarruhu, loba kagorengan imah. Naon sababna? Sebab ece teu pernah ngahirup-hirup bacaan Quran di imah. Jeung nu paling naon? Nu paling eta, nu paling peuheur karasana, wa yadiku ala ahlihi, eta imah teh rupek karasana ku nu ngeusi. Padahal ece teh nyeun imah teh 3 kamar, 4 kamar, 5 kamar, bahkan tingkat 2, bahkan cat nage ditata sedemikian rupa, keramik nage warna ieu, dipadu padankeun ku ece, atuh tamana aya lampuan. Bahkan aya kolamna, bahkan aya naonana, tapi aneh hate teu daekeun tenang, hate teu daekeun jembar, ulah nyalahkeun sasaha, ulah sambatkan aya, sebab urang hirup henteu netepan kana takwa ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bo asana urang kudu diajar, kudu diajar, utamana seorang bapak. Kita belajar dari kebijaksanaan seorang bapak yang bernama Luqman Al-Hakim. Seorang bapak bijaksana sampai Allah mengabadikan di dalam Al-Quran bagaimana beliau menasihati anaknya. Bo, pan urang harapan urang teh pasti hayang bagja leres.
nembe parantos disaurkeun ku pangarsa al mukarram guru urang kabehan idza matabnu adama di mana-mana maut bani adam saha di dinu moal maut heuy ameh bakal maut sedangkan ari maut tara panca kaki kudu gering heula tara loba nu jag-jag ujug-ujug aya nu gering oge maut nu kolot nu ngora nini hampuran nih imah hampuran nih gitu nu anom oge maut saha nu moal nu bisa nolak Allah betul kullu nafsin dha'iqatul maut setiap makhluk nu bernyawa bakal ngarasakeun maut hatur uninga di mana-mana urang maut maka pegat putus sakabeh amalan urang nya kecuali illa min salasin tilu perkara mana sodakotin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u nembe disaurkeun ku pangarsa guru urang kabehan gitu pegat kabeh perkara kecuali tilu perkara hiji sodakoh dua ilmu anu ilmu nu dialaf manfaat tilu anak anu soleh ulah loba-loba teteh ngajarkeun naon teteh ngajarkeun bismillah kanu jadi anak diajarkeun ku teteh unggal rek sare yuk tuturkeun emak bismillahirrahmanirrahim atawa anak teteh di pasantren di madrasah diajar bismillah maka teu kapati-pati hiji anak diajar bismillah maka tilu jalma bakal dihampura dosana ku anak ku Allah anak teteh diajar anak teteh nyari kenaon sih anak teteh diajar bismillah maka tilu jalma dijamin ku Allah bakal dihampura dosana hiji bapakna dua indungna tilu guruna sa tak urang deng banget tukang doraka kieu komo euceuk mah nya heueuh atuh naon euceuk ya loba awe bangkrut lain tara salat ce loba bikang bangkrut lain tara salat sok ngaleuleungit kahadean salaki naon sia melotot ka aing jauh ieu sok heuy matak memeh datang perkara nu megatkeun amal hayu urang baguskeun amal betul jeung urang persiapan jeung urang teuing mahi teuing henteu ieu amal soleh urang teuing apal urang teuing ditarima teuing henteu lamun ditarima teh teuing mahi teuing henteu ja boro-boro nu teu moal amal nu mawa amal ge ka alam kubur hanjakaleun asli nah hanjakal ulah komo nu teu boga amal soleh ulah komo tukang doraka nu tukang ibadah sup ka jero kubur mah hanjakal teu naon teu loba teu mahi hayu geura areling sebab dina pada datang mah perkara nu begatkeun nikmat dunia nikmat nu karasa ku urang eueuh moal bisa ngelak ulah komo urang rakyat cacah kuricakan kieu presiden lembaga tertinggi negara atuh waktuna paeh mah paeh den hanapun presiden gubernur waktuna datang mah paeh atuh paeh nur heeh bupati datang mangsa mah paeh atuh paeh ti betul camat datang mah mangsa paeh mat betul kuwu datang mah mangsa paeh tah pakuwu tah si eta paeh tah si eta pakuwu tah tah nu tiumpul kadot kapolsek datang mangsa paeh tapas eta tah paeh patah ajengan kiai datang mangsa nyambut siapa ngomong siapa lah paeh ka kiai mah maut hese ganti na
lurah hirup keneh loba nu hayang jadi gantina. Atuh betul. Pernah ece nempo baliho si jalan calon kiai 2025 hese gantina dan teu sakur nu santren jadi kiai henteu hese laras gitu matak syukuran di lembur teh aya kiai aya ustad aya pasantren aya madrasah pasantren aya ge madrasah alhamdulillah aya tempat keur urang diajar Al-Qur'an bisi urang kaasup indung bapak anus doraka tadi teh teu ngajarkeun Quran ka anak sakabeh dosa anak ditanggung ku bapakna naudzubillah apal sararea ge jelema maot tuh bersin pan si eta mah jelema maot ninggalkeun sakabeh perkara putus harapan keur ngadangdanan nasibna di akhirat kecuali tilu perkara matak gerak areling yeuh memeh datang perkara anu mutuskeun harapan urang mana dicabut ku malaikat tangtu urang teh sakarat nyawa ngasagemapay urat beak tempo kudu pindah nyamperkeun ka alam baraja geus waktu ninggalkeun lembur ngajugjug ka alam kubur Bapak Kapolsek Manon Jaya menangali geus diukur mahikeun hawak sakujur pakuanu sayang menangali geus diukur harek naon anu dibawa imah boga sawah lega menang ngumpul-ngumpul teh mela nafsu pasea menang tisruk-sruk tidung-dung anu sok dipake adigung kana salat mabok linglung waktu jakat nage embung ibadah kateler-teler nepi kanyang hulu ngaler di tengah imah ngagoler diriung ditarung gua diriung ditarung gua na cedewi mangayandi saya tak kasurupan meureun teh samangsa nyawa geus aya dina lok bangkong kata rembong kahade anu pernah ku urang dilakukeun moal mahi kagorengan nu ku urang dilakukeun geus ngancam ka urang lamun urang di dunia mah poek pasti bakal neangan cacaang tapi lamun di jero kubur urang poek reka mana neangan cacaang kabeh oge yakin mangkaning aya mangkaning di dieu sok moal aya boro dikubur Pak Kapolsek boro dikubur di dunia urang moal resep hirup mopoek laras teu moal resep urang hirup mopoek kita butuh cahaya matak lamun urang dieu hayang naon hayang salamet geura caangan alam kubur geura bawa bekal alam kubur ayyulazima arba'ata asya'a anjeun kudu cedewi Allah molotot ka aing gitu geura babakalan naon anjeun kudu ngadawamkeun 4 perkara wa yajtaniba arba'ata asya'a jauhan 4 perkara naon wae 4 perkara nu kudu dinaonan nu kudu dilajimkeun nu kudu didawamkeun ku urang keur bawaeun maot hiji fa muhafazatus shalah ngadawamkeun salat kade nu sok salat ge teuing salamat teuing henteu bo nu sok salat ge teuing salamet teuing
komo nu ninggalkeun sakai deui nu sok salat geh teuing salamet teuing komo nu ninggalkeun nu berjamaah ge Pak heuy nu berjamaah ge teuing babinsa nu berjamaah ge teuing ditarima teuing henteu komo nu salat sorangan bina mas ih kalah molor saya tama deuleu nu berjamaah ge di masjid teh eta teuing ditarima teuing komo nu salat di mantak bejakeun ka salaki ka ulah sok salat di bisik teu salam cung kaditu ka ai kitu yeuh dengein panggoreng-goreng na lalaki nyata saumur hirup tara asup ka masjid sakali asup ka masjid panghareupna alabatan imam di solatan keur hirup keur jagjag keur cager tara ka masjid ari geus maot hayang ka masjid cek karpet mamang ka mana wae sih Bo malaikat memoal di ambean cek ka posek hisi macam-macam aing ka posek haram jadah cek malaikat rek kumaha coba ka posek lebah gitu cek ka posek tidak bisa tawar menawar di dunia ku urang bisa direkayasa di akhirat di alam barzah sebab kalakuan urang akibatna bakal kadeuleu ku urang boro-boro di jero kubur keur sakarat bakal ngalintas pi tempateun urang naudzu matak yu gerak babakalan yeuh dihormat di ajenan teh urang keur hirup merasa diperlukan merasa dibutuhkeun keur hirup ulah keur hirup keur cager ulah keur cager keur bager sok terjatuh engkau atau bantuan atau aing buru ulah komo urang geus maot sok usaha bangkrut atau engkau naon atuh buru orang akan peduli dan care terhadap kita selama kita masih dianggap penting oleh mereka atau kita adalah bagian dari proses hidupnya proses perjalanan hidupnya atau kita bagian daripada gitu pokoknya mah matakna ayo ulah wani-wani ninggalkeun salat hiji naon salat dua maca Quran lazimkeun maca Quran ajak anak cedewi sok ajak anak bisi teu percaya cedewi ajak salaki peuting ieu beres acara batur baralik cedewi ngariung jeung salaki sok salaki nu maca Quran jeung cedewi jeung anak ngariung di imah beres maca Quran ngadoa salaki aminkeun ku sarerea beres ngadoa silih gabruk silih hampura cek Mang Yandi nyi hampura nya bisi loba dosa pasti dina hati cedewi teh kaya ne langka wong sejagat buana bagus rupa ayu kaya satria Arjuna ho 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 cuma suami kula cek Mang Yandi hampura nyi hampura hejungjunan lato-lato sing jadi idaman arek moal sok buru barang atuh hejungjunan sing jadi idaman kulo demen sampean kulo moh pisahan Gusti embung papisah nage jeung salaki model kieu mah Gusti ulah komo ditinggalkeun maot ditinggalkeun usaha asa hampa hati ini betul
Sehingga salaki nu bisa mawa kataatan akan menjadi raja di hatiku. Bo, perlakukan suamimu seperti raja. Ingat, kalau ibu memperlakukan suami seperti raja, ingat pasangan raja adalah ratu. Mata kalau menelur raja ke sasapo, raja, maknya ayah raja sasapo, kadieukeun. Iya masalah ki gegeroh diantep ece mah. Kumaha ece ambuing raja naon maknya aya raja gegeroh ai gitu kadiekeun cokot ku ece. Bo hoyong hirup tenang maca Quran nu katilu soda nah cara bu ta eta nu bakal nyaangan alam nu kaopat maca tasbih matak lamun tos salat sakurang-kurangna kade ulah pohok 33 baca tasbih eta matak nyaangan alam kubur ieu mah teu kaup aya persib sia mah aneh aing teu kaup aya persib laju cleng batur mah Allahumma antas salam ieu mah Allahumma lantas jalan. Kemana sih ya persib teu macenikeun wiridan teu macenikeun tasbih padahal nu nyaangan kubur teh maca tas lalaki sing surti. Ingat sawani-wanina jelema di alam dunia sub ka jero kubur ulah bapak Sayyidina Utsman ceurik ngadenge alam barzah mah nepi ka aya tapakan dina pipina padahal tukang sodakoh Sayyidina Utsman teh nepi ka ayeuna ge aya keneh sumurna investasi Sayyidina Utsman dalam hal dakwah Islam saksina aya di ditu di Mekah di Arab. Urang naon tah investasi urang ka alam naon ka alam akhirat investasi urang dina agama naon teu boga tong wawanianan sebab alam kubur teh jaba poek jaba keung sakai deui alam kubur teh jaba poek jaba keung mantak hayu urang pa alus-alus amal pa alus-alus hate syariatna hiji dawam salat dua dawam maca Quran tilu sodakoh opat maca tas eta bakal nyaangan kuburan sebab alam kubur teh poek cedewi nu bakal nyaangan nu eta sing ingat jabak poek jaba keung kama kola maduri. Sorangan jaba poek sorangan jaba keung sorangan jaba poek sorangan jaba keung rek saha anu maturan rek saha nu bela rek saha nu bela sorangan jaba poek sorangan jaba keung saenggeus awak diasukeun ka kuburan saenggeus awak diurugan ku taneuh beureum tuluy datang malaikat mungkar nakir saha nu bisa mayunanana poek jaba sorangan poek tur keung poek tur keung sorangan jaba poek sorangan jaba keung